Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal haula sababan lisyulatil arham. Ashhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul haudi wasyafa'ati wal maqam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiz ziham, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtalihimullahu bi thalasi baliyatin ulaha yarfa'ullahu ta'ala alaihim al-barakata min kasbihim wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan doliman wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Na'udzubillahi min dzalik. Al-mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, DKM masjid, aparat pemerintahan, wabil khusus sahibul haul mantena nontos ngayakeun haulan sepuhna guru urang sadayana anu mana sepuh-sepuh marang tenang dihaulkeun dina ieu waktos. Mudah-mudahan ditambih-tambih kemuliaan, ditambih-tambih magfirah sareng rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana kabagian pasamaatan kaduakeun ku marang tenang. Mangga sateacana urang maca doana. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash syani wad daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash syani wad daraji. Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddafiri subihu bil'an zumiz zuhuri mislu maqad ja'a fi sunani. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash syani wad daraji atfatal yakiratal alami judi wal karami. Rabbi famfana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash syani ya jiratal alami ya muhailal judi wal karami. Wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash syani wad daraji atfatayyati atal alami ya uhailal judi wal karami.
sadayana hadirin kaum muslimin wal muslimat, khusus pengatur waktu pembuka acara sadayana kusin kuring dihormat ku Allah dimuliakeun kalayan disuhunkeun riwana. Mudah-mudahan sim kuring nyariosna singkat, padat, memikat, akurat, kenging rahmat, kenging berkat, kenging syafaat, salamat dunia, salamat. Amin ya rabbal. Mangga urang sami-sami manjatkeun puji syukur kadat Allah Rabbun Ghafur nu kasifatan ku sifat kasampurnaan, mustahil kakeunaan ku sifat kakurangan, sifat nu wajib di Allah secara tafsil ayat 20, sifat nu mustahil di Allah ayat 20, sifat nu menangna hiji jadi jumlah 40 hiji dikumpulkeun dina lafaz la ilaha illallah. Salawat sareng salamna muga dilimpahkeun ka panutan alam, penegak keadilan, pendobrak kebatilan, revolusioner Islam, imamna para nabi, imamna para rasul, nu kasifatan ku sifat sidik amanah tabligh patona, mustahil kakeunaan ku sifat cidid khianat kitman biladah, sifat nu wenangna sifat a'rad basyariyah dikumpulkeun dina lafaz Muhammadur Rasulullah. Yuk urang marifatkeun heula jalan maca zikir kieu lagamna ya urang isolkeun ka sahibul haul nu dihawalkeun. Mudah-mudahan guru urang sadayana mantena Kiai Haji Ahmad Maliki, Umi Tati Mariyati, teras Ustadz Sufyan Kamil jeung karuhun urang sadayana. Kieu lagamna punya sasarengan La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, Shariful Wadil Amin. Ya Allahu ya Fattah, ya Aliyu ya Karim, Rabbika qulubana futuha arifina ighfir lana dhunubana yassir lana umur dini wa dunya. Ya Allah Rabbal Baraya. Saya kanu jantan guru, saya kasepuh urang sadayana di antawisna silaturahmi na kasepuh urang anu parantos pupus sok hadiahan doakeun tepangan putra putrina, tepangan keluargana, bahkan dina ngahadiahan teh penting aya rahasiana dina hadiahan teh. Jadi dina ngahadiahan teh
ngahadiahan anu tos pupus, ngahadiahan anu aya keneh teu naon, ngahadiahan kanu aya keneh. Pan urang oge sok ngahadiahan kanu aya keneh oge, misalkan khususon ila hadrati abaina, pirang-pirang bapak urang sadayana. Saha bapak urang teh bapa nu aya keneh, tuluy aki, tuluy uyut, tuluy bau, udeg-udeg, jangan wareng, kayut siwut, kacang mawur, karapak-karapak, edot-edot, dugikeun ka saterasna. Hadiahan anu Islamna, dihadiahan ke urang teh, nya. Wa abnaina jeung pirang-pirang putra-putri urang, putra-putri nu tos aya, putra-putri nu tos teu aya, putra-putri nu bakal aya. Dari rohna mah parantos aya aya teh. Jadi nu bakal janten putra-putri urang teh ngajan can muncul ka muka bumi, rohna mah tos aya sampai hadiahan. Wa azwajina, ulah kasihun ya ibu-ibu. Wa azwajina jeung ka pirang-pirang bojo abdi. Bojo abdi nu tos maot, bojo abdi nu aya keneh, bojo abdi nu bakal jadi pibojol. Hadiahan sadayana. Mata ku paling nyaahan mah guru urang sadayana guru hadiahan. Ya. Jeung ka pirang-pirang mertua abdi, mertua nu mana nu tos maot, mertua anu aya keneh, jeung anu bakal jadi mertua sadayana hadiahan. Ku kumplit-kumplitna matak dina nyontonan ka cidah saheuna ulama teh. Masyaallah. Sok hadiahan ku urang teh. Bahkan namun aya doa punten. Urang teh boga doa ti akang teh kapungkur teh. Keur waktos jumeneng teh gaduh ijazah ti pangarsa Kiai Haji Ahmad Maliki. Eta teh kacida matihna eta doa teh. Begitu keur ngadoa teh emot ka Gusti Allah jeung emot di kana ijazahanana. Sami dina zikir oge emot ka Allah jeung emot kana ijazahanana. Sami dina salawat oge emot ka Allah jeung emot ka sanad-sanadna. Taku sabab urang teh boga sanad teu kudu kabawakeun anu teu pararuguh tina medsos. Ayeuna mah loba pertanyaan eta kumaha cenah nu dikieu teh turut utah da urang mah sanadna guru urang sepuh urang dikirna teh teu kikituan sanadna urang tong urang oge tong kabawa sakaba kaba marhabana kawas guru urang kawas sepuh urang kitu we praktekkeun eta teh disebutna teh sanad ibu. Tak engke teh bakal siri syafaatan teh ya siri syafaatan teh. Pan aya hadis Rasul innama syafaati liman amiral kaba'ira min ummati. Saur Kanjeng Rasul pastina syafaat kaula pikeun jalma nu sok migawe dosa badan tirengan umat kaula. Naon dosa badan teh? Nu kahiji musyrik ka Allah. Tah ari musyrik mah lamun teu syahadat teh moal bisa kasapaatan. Nu musyrik mah kecuali kudu syahadat deui. Musyrik ka Gusti Allah naudzubillah min. Mata ayat keterangan ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Hei anaki ulah musyrik anjeun ka Gusti Allah. Tidak boleh menyekutukan Allah atau nganggap yen Allah teh sami jeung makhlukna. Eta disebutna teh musyrik. Fa inna syirka la zulmun azim. Kusabab musyrik teh dosa anu badag. Najan teu korupsi, najan teu kolusi, najan teu nepotisme, ari geus musyrik mah geus ngalakukeun dosa nu kacida badagna moal dihampura kecuali kudu syahadat deui. Bisi cenah aya pamusyrikan anu ku urang teu karasa baca doa ukasah teh. Bisa aya pamusyrikan nu kalanggar ku urang teu boga rasa baca doa ukasah. Nu kaduana dosa badan teh naon? Ngabunuh tanpa hak. Ngabunuh tanpa hak. Sanes ngabunuh jami wungkul. Najan ngabunuh satu ari tanpa hak mah dosa badan. Aya bangkong badag ditayok urang nekeun kabucat beuteungna. Pahaye harita keneh. Eta teh dosa gede ulah dianggap dosa leutik. Matak saur
Dina keterangan la taqtulu dofadi'a li anna naqiqahunna tasbihun. Ulah maihan anjeun kana bangkong kana kodok kusabab takukak takekokna teh eta teh maca tasbih. Wah koek takekok takukak koek wah koek boro-boro eta teh maca tasbih eta teh. Ulah tadi ulah dipaehan nya. Urang doakeun teh mudah-mudahan tukang ngala bangkong sing dieureunkeun amin. Gitu. Karunya itu. Mudah-mudahan. Namun keterangan itu cenah la taqtulud dofadi'a fa inna natiqahunna tasbihun. Tok maihan anjeun kana bangkong kusabab takukak kakekokna eta teh maca naon cenah? Maca tasbih. Lamun dipaehan ku urang jadi eureun maca tasbihna. Engke Allah bendu baturkeun dalarikeun dipaehan. Itu. Kecuali nu kadah dipaehan. Aya nu sunat dipaehan seperti cak-cak. Cak-cak mah sunat dipaehan, alusna teh mah teh sakaligus paeh. Papa. Malah mah cenah jin disebutna teh umusibian cenah. Eta jin teh sok milu terap kana naon kana cak-cak. Ngadeuketan inungna nu keur-keureun. Buru-buru tah kumaha mah cak-cak nu kitu mah. Atana teh anakna leutik keneh kaganggu peuting teh kaganggu wae sarena si horeng aya cak-cak badag geuningan. Wah, bisi kakepaan ku umusibian ta setan anu kacida jahatna. Tewak teh si cak-cak teh. Paehan, pudak cenah paeh sakaligus. Sunat gede ganyaranana. Peperieun salat sunat sok kaliwat atuh maehan cak-cak, maehan cak-cak. Paehan cak-cak. Lancah ta eta sunat dipaehan, beurit sunat dipaehan. Kumaha anjing mah teu meunang kecuali anjing galak. Tah lamun anjing galak eta mah paehan. Ari anjing bager mah teu meunang. Aya anjing keur hees di kolong. Eta si pemuda teh ribut nyokot batu. Di baledog we gani dosa. Terus naon ieu babi? Tah lamun babi mah najan teu galak eta mah sunat dipaehan. Kusabab babi mah teh kenging diingu. Tah lamun maihan makhluk teh eta teh lamun teu hak dipaehan sanes dosa alit, dosa badag. Punten seueur nu teu apal umat teh punten Pak. Urang masuk ngadap enteng ari keur ngajalankeun motor. Urang teh sok saparikna akan teu ngajalankeun mobil. Padahal punten ge teh jarang terang umat teh. Urang keur ngajalankeun motor tarik teuing batur katabrak nepikeun ka maut. Eta teh kasebutna teh pembunuhan yang tidak disengaja. Eta kumaha cenah? Dibunuh entong dikisos entong da teh dihajar. Ngan wajib didenda. Sabaraha cenah didendana punten lamun urang naudzubillah min dzalik, lamun urang nabrak batur nepikeun ka maut. Urang ngajalankeun motor hati-hati ngajalankeun mobil katabrak batur teh dugikeun ka maut dendaanana teh punten Pak 100 onta. Kudu dibedakeun biar di mana kalau yang nabrak teh yang sawah-sawahnya 100 onta. Jadi cek aturan Islam kalau aya jamaah nabrak batur dugikeun ka maut eta teh denda 100 onta cek aturan Allah wajib bisa bener. Anak motor teh 100 onta teh sehingga itu rasa teuing sedihna teh bahkan aya bunga adena dulu kurang kata beraknya jadi kurang mengalihkan yang salah umur ingat baik kenapa dulu kurang biasa jasa dulu kurang eta teh kurang menangkeun 2 miliar Pak. Ayo urang cuma 5 juta dan nyarah heuh di urang mah di arah balik cukup 5 juta damai nanti kan ka eta we ke 40-na jadi pengusahakeun ka dokter ka rumah sakit lain sebenarnya. Maka Allah ngadagukeun dina Al-Qur'an walakum bil qisasi hayatu ya ulil albab.
bikin arian dalam dilaksanakan kisos, dilaksanakan syariat Islam, mata maju, mata timbul kehidupan ekonomi, kehidupan masyarakat, maju Pak. Bis kapok udah melaksanakan hukum setan, hukum iblis, hukum kafir, kudu dirubah Indonesia teh ku syariat Islam. Allahu Akbar. Anu makmur, contoh detik pandangan orang gunungnya itu. Ngalaksanakan syariat Islam subur, makmur, Pak, berkah. Teka caritakeun kopi, teka caritakeun kabanjiran. Namun sababna melaksanakan hukum Islam, syariat Islam. Aku sabab itu kapok izin dunia erat di Indonesia dijelaskan syariat. Yuk promosikan syariat Islam. Geus kapok urang teh geuningan melaksanakan hukum setan teh kawas ieu. Yuk loba eta teh hukumna teh. Hukum setan di dalam hukum ku hakim jaksa ngurung advokat pengacara nu penting jadi duitnya lain hakim jeung jaksa di dia lain di dunia ya mah lain dia gitu tatanan orang kemudian melaksanakan syariat Islam subur makmur ibu. Alhamdulillah di Aceh menu diajarkan melaksanakan syariat Islam kriminal perbuatan jahat geus kurang kejahatan di Aceh ayeuna naon sababna dilaksanakan hukum Islam. Pas itu tengah jadi lamun batur katabrak motor nanti tingkah motor sabar hadir dosanana teh 100 onta mata bijak asep sing hati-hati ngejalankan motor, sing hati-hati ngejalankan mobil. Itu atau ya socak dua, mana socak teh? Sabar hargana 100 onta dua teh. Nokel panon batur sabelah 50 onta. Kulit panangan bah, ramu sampai di 10 motong ramu batur 10 100 onta dengan dianan teh kumaha mun hiji 10 onta nah mahal-mahal teuing cenah jempol teh bisi pajarkeun mahal-mahal teh bade diical mah 100 10 onta jempol atuh geuningan sepil 2 100 onta soca 2 1 titit dan titit pada di numpang memang itu enggak bahasa gitu modelnya. Ya aku kadang di Robi numpang makan patitit jadi nggak ada. Itu istimewa tuh. Motong titit ibu 100 onta. Ayo di medsos benerannya. Pemajikan nama motong nusalaknya wajib dan gentosan seberapa 100 onta. Pakai yang tadinya dia nerangkan sekali yang buat setting karena apa? Kudu kumaha teh boga bayar 100 onta mah nyuhunkeun ridho ka keluargana ari kadang nama 100 onta nang itu mana atuh gaduh 100 onta nyuhunkeun ridho gawe atuh teh gaduh 15 juta nya hapunten wakoskeun nya ridho itu tah kakare kan upami di ridhoan mah sadayana keluarga anu katabrak motor teh ya janten buat janten contoh Pak janten contoh. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, namun cenah dosa mayat teh musyrik ngabunuh zina. Lah iya aduh ada pahala teh Pak, aya nama subhanallah. Ya mah sing kuring sok keamanatan, ka alumni, ka ustad, ka pemuda hade ulah ngalakukeun jalan pintas. Da hoyong nikah teh hese, gambil teh. Gampi itunya gambil kari di akadan, terus ujang bono kaula nikahkeun anjeun ka putri kaula nuju dengan nama Mas Eke kalayan nganggo mas kawin ku kareta api saruntuyan dibayar kontan hari mah abdi nikah ka Mas Bono kalayan nganggo mas kawin ku kareta api saruntuyan dibayar kontan cukup sakitu oge leres teh halal kudu ngalakukeun jalan pintas. Naudzubillahinya. Aya nama apa? Aya namanya abi musibah di dunia. Mata ibu urang alhamdulillah timimiti nikah nepikeun ka ini awet rumah tangga teh alhamdulillah. Duka ieu pemuda anu ayeuna mah dipakuateun duka moal.
timimit nikah dibikin kanini teh awet. Masya Allah kita kecida utama dengan kecida bagja anak kawas dulu. Teras naon di dosa gede teh nuling jina. Ada yang setelah zaman teh nuling jina teh. Sabab umat Islam pun saja pikir dina Islam teu kenging nyebabkeun si anu jina teu meunang. Kecuali ayat saksi opat. Bari saksi opat teh pameget. Bari nu pameget teh ningalieun ke jinahna. Katingali teh katingali pisan ka mas ningali dulu tuh. Katingali dulu ka mas katingali dulu tuh. Ya, katingali teh. Kawas ningali naseur. Teu meunang nyebutkeun jinah ka batu, si eta jinah. Nama begina aku pingin sing raket tak teu meunang. Kata-kata aku si anak cenah jina nama ke jina eta cenah maheno teu meunang. Sehingga dina Islam bisa gawaya ngajakeun batu hukuman jina teh. Bari sakit teh kudu opat. Malah makhluk tahu bahwa ini jangan ibu dah sakit kasar tahu macam mana ibu dah korak yang ada isi dibuat dipakai beli pada kucing kerana merenang yang tadi sakit dengan ayah naon Malaysia kudu tanggung jawab tinggal kucing itu kata dia gara-gara mana aduh belum di jalan penting dipakai banyak eta lindung saeutik dosa badan wajib kudu digabungkan Pak ya 80 kali kudu dijina wajib digabungkan serakat cenah ya 80 kali pahit cekrek isen cekrek tapi kan nyarita gitu akan ke ayat main misalkan main teka sarung ya maka balik ke bapak itu tak isi nama bapak mandi ya itu ngarap kok itu juga akan tidak kemudian ada di Islam aja kemudian cerita kawas itu omat lain dosa detik kita dosa badan itu disebutkan dosa badan itu namun paeh mereka sekali itu paeh ya kekabulu kawan cukup karena neraka kudu dinggina sekali oke dari dosa detik kita mah aku sabab gitu punten yang hanya asik abdi aku sabab itu teh kenging kada rencangan nyebatkeun anjing nyebatkeun kamu namun sababna punten sabab jujur secara fikih ya singgur yang sanad ya dos dia sanadna ti adengan Ibn Jainuddin cipana ti adengan Ibn Jainuddin sanadna ti Imam Syuja'i cara satu Imam Syuja'i sanadna ti Imam Gentur terus mereka kanjeng Nabi lamun urang nyebutkeun anjing ka babaturan urang eta teh kaya nu dingjina ka inungna jeung anjing dan geuning budakna disebut anjing awas ampun paraweut lamun urang nyebut bagong kabatut kaya nu dingjina ka inungna jeung bagong da budakna disebutkeun bagong ieu mah diakamkeun teh ka nyarios kawas kitu eta mana bagong eta ge anjing sudah si bagong lawan di dieu upami hoyong-hoyong teuing mah ku kata-kata nu sae bari tengahina bari ka mana kasep kitu bari ka mana geulis kitu nya bari ka mana si geulis kitu ulah aya teuing mah bari ka mana si kasep gitu gitu Imam, aduh, masya Allah. Itu aja nyari hospital itu jalan, cari hospital permasalahan seterusnya. Maka sopan santun lemah lembut depan kedah musim beryoginya. Allah mengadakan Bismillahirrahmanirrahim. Fadima rahmatin minallahi lintalahu. Walaupun tafazzan ghalidul qalbi lam faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apa ahli pengawasan
Fabima rahmatin minallah, maka kusabab rahmat kanyaan kadieu ti Allah lintalah bersifat lemah lembut ayeuna ka kaum nya sopan santunnya bagi sehingga yang dicontohkan apa aja itu berarti bukan tetangga nyium paculna nyium parangna hideung ada yang kena dahar rese kita tekani gimana aya gitu teh orang pakai seperti itu kadang-kadang tapi pananasnya teh sing saya assalamualaikum waalaikumsalam aya naon bibi punten manami teu kaabotan sareng teh janten wagelan manami parang geus teu dianggo pacul sareng parang anu bibi bade dibantun kumaha sebenarnya aduh hapunten bibinya ulah teh engel-engel ngandeun hilap deui sarios ulah dangarana ge jalmi sok aya hilapna rapih teu tapi coba lu orang mas nyium barang, nyium pacul, nyium no ada yang betul kalau resik dari debu senteng ke si uak di imah yang ada si oke kain saya nyium kampak 2 minggu teh kantor untungnya pabalik si uak jadi si Didi kenawan teh penyakit dari saya laras teh toh salah ada pemilu lagi pas beres ini aja nasi tidak apa-apa ya saya berdoakan yang mudah-mudahan anu teh si aya bimbingan kenging taufik hidayah ya Allah Subhanahu malah mah lamun hayang bener mah ada harganya teh tina jangka tong warang ada harganya tina pajak geus ada harganya tina pajak mah oleh seseurna tiba-tiba ke digaji aya bupati nu meunang teh nya ada bersih gitu bagian amilin itu bagian amilin intinya subhanallah. Nah gitu dah. Ini siapnya bu. Sami pemuda oke ya pemuda. Terusum hujan badak ngagepret. Lagi nyuhan pikirin di mah baturnya dia selah memang tadi. Ibu punten manami teu kaabotan satu teh janten ngagalan dari nyuhan di dieu mangacep mangga. Nyuhan lagi pikirin mah batur. Bari kahujanan kita mau ke akhlak saya untuk panasan kolotot karena sayang hayang untuk panalan peneleng kakok untuk tunggul cek nunggu gak iman ujang aja cina kalebet ibu hapunkan dirinya repotkan ke ibu nanti cina kalebet ujang hujan agung dia hujan aku beri kamari mak ayo nama alhamdulillah kalau dong banyak kan bertahan sana sih berdoa kesadaran we gitu kalau dong ayo mereka kalebet cina ibu pilih ngarepotkan cak kalebet pilih kalebet cak apa segera wasuh begitu wasuh kalebet kabumi cari sila nulanas tunggu lagi bunyi teh mungkin nongkuan karena kamar anu kapantonan bade angkat kamar teh jantai bade ka pasantren di mana di Boyong Langkong pas lami cenah pesantrenna namanya 10 tahun eta cek bukan iman aduh tapi dikasihnya ikut cocok isi jatuh ya tina naon tina modal saya akhlak terus teh mata lagi nul kalam koyidul komi kali ibunya kacar oge-oge ulah sok palatat kolot sarang sorong kita bapak-bapak insya Allah imahi pengawasannya mual aya sarangan sorong sentak sengori mual itu kan jadinya tapi insya Allah di sekali karena panon insya Allah gitu tuh tintalah minta para sepuh sadayana punten naon di cenah dosa gede teh tadi sekaliwat jadi uding dina teh dosa naon cenah dosa gede najan kasa to teh kenging dianggo banyol punten nyayos kitu mah teh kenging anu sateras mah dosa bade besok kalanggar urang naon cing loba kalanggar riba eta mah loba kalanggar aya bang keliling aya bang emo kamari teh geus aya emoyo jeung Habib Putih insyaallah lamun pawahyu jadi bupati pamasyatan urang operasi deui alhamdulillah bang keliling kita mentiasa malah dileungitkeun gitu nya digentosan lah ku bang anu sae
atau bank-bank anu ngandung bunga BNI Mandiri anu ngandung riba dia aya di si anu wajib demi Allah wajib kudu dijadikeun bank syariah kabeh Allahu Akbar. Konsep koperasi kabeh wajib banget lain sunat punten lamun aya di pasar dagang daging babi di pasar daging babi asli mau di pasar aya BNI Bank Mandiri koperasi nu ngandung bunga demi Allah gede kene dosana ngayakeun BNI Mandiri anu ngandung bunga koperasi nu dibandingkeun jeung dagang daging babi. Allahu Akbar. Allah umat Islam nyaranahu ada di ulama negara Pancasila justru negara Pancasila kudu akur jeung syariat Islam karena berketuhanan yang Maha Esa bukan berketuhanan yang Maha Tiga. Ayo namanya dilangitkan Pancasila teh waktu Prabowo dilantik dan disebutkan Pancasila beres teh waktu Prabowo disumpah disebutkan Pancasila itu tuh di zaman Jokowi mah Undang-Undang Dasar 45 lihat ngangkut undang-undang lama. Saya sebagai Presiden Indonesia akan berlaku seadil-adilnya sesuai dengan Pancasila dan Undang Dasar 40 kamarima Allah lihat dina sumpah teh Pancasila jeung Undang-Undang Dasar 45. Allahu Akbar. Nyawinya Allahu Akbar. Pas itu puntennya ngahangetan we da mah kamu ge usum tirisma gaya hangeungan saeutik ngarah jantungna berdebar. Di mana jantungna berdebar darahna mengalir. Di mana darahna mengalir kumaha darah kapompa ke setiap sel tubuh urang sehat insya Allah. Mata kudu aya sekali-kali urang teh tarik sebatas hormat kudu tarik pangarah si paru-paru mengembang ulah ditahan ya bapak-bapak ya pamagan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika Allah ya Habib salam alaika salawatullah alaika sekali-kali kok tarik suara ulah laun wae ya malaun wae baca berjanji garanyang samsiah tunggu nawe garanyang jahiliyah eta mah jahiliyah ngagejeli jadi jahiliyah ade sing hati-hati ulah ngagejeli teh kalau aku mah ngagejeli teh bener jadi ngagejeli teh urang karakter ngagejeli ge aya nama pandina imaman teh tina imaman nya numpang utamana dina jumaah teh surat taman jeung numpang utamana rakaat awal surat Jum'ah, rakaat kedua Al-Munafiqun ngan teu kataekan. Ajenganna teu kataekan, makmumna ge komo teu kataekan pisan. Pukul terus. Padahal numpang harina teh eta surat Jum'ah, rakaat awal surat kedua Al-Munafiqun pan sesuai jeung ngaranna. Panduha oke numpang utama teh rakaat awal surat wasyamsi wadduhaha rakaat kedua wadduha numpang utamana teu mampu ya kuliah jeung waktu gitu teu mampu cenah dina jumaah teh surat Jumaah jeung surat Al-Munafiqun mah da disebutkeun panjang kudu bodoh mah panjang cenah kitu. Padahal kanya Rasul mah bismillah ngumpul eta teh sesuai jeung sunah Rasul moal panjang teuing. Lamun maca Al-Baqarah teh panjang teuing eta mah. Teu mampu nyaeta cenah surat Jumaah mah jeung surat Al-Munafiqun. Kaduana kumaha? Al-Sabihis jeung Al-Ataka hadisul ya kaget teu mampu kene da teu geuning. Tari teh geuning mah ulah maksakeun imam teh. Ke error maksakeun panjang panyawan error nang makmum. Tah, ke error masih kudu oge sok aya teungeuna geuning imaman teh nya.
langsung lancar. Sok aya error eta teh. Dan error mah penting mah berurutan we maca suratna bari rakaat kahiji leuwih panjang tibatan rakaat kadua. Rakaat awal wadduha, rakaat kadua alam nasrah al-insyirah eta teh. Ngan teh lamun seujeuh al-insyirah teh di arah pareun kan hayang alam nasrah we gitu. Ngan bae da bertahap gitu. Kieu. Kumaha murangkeun Quran keur maca Fatihah. Mungkin teh Pak jantan imam teh baru ka situasina. Ari tadi memeh imaman teu hoyong ari geus imaman hayang ulah maksakeun panjang kuliah kusianti basijit leres anu ponok we. Ieu mah libatur nyalira nya ngapakuran nyalira. Palingan Pak punten mata kula nyalakeun ka ahli fikih. Palingan imam teh disunatkeun paneuli ka masjid teh. Sabab lamun imam dina jumaahan ujug-ujug ka masjid, ari makmum can ka masjid can datang ditutup pembukaan teh. Jadi moal meunangkeun fadilah ukur. Satos fadilah ukur teh fadilah gancang fadilah isuk-isuk ini jumaahan. Pan alusna mah ini jumaahan teh Pak pas salat subuh. Bawa ancor, bapak teh. Abah rek ka mana? Rek jumaahan. Aya di dia aya. Sakumaha ganjaranna? Saruwajeun kurban ku onta. Sok mampu teh bapak kurban ku onta nyalira. Teu mampu bisi hoyong ganjaran kurban ku onta. Ganjaranna teh sakali we tah. Jumaah payunnya tos salat subuh berangkat ke jumaahan bawa baterai. Bapak beri ke mana? Badi jumaahan. Kemudian cadahan di andaran pokoknya kanana. Di andaran beri ke mana ibu? Bari andaran si bapak ini itikaf di masjid. Andaran, nah karena udah di masjid di luar we. Raskeun deui. Ya asal dina Islam apa diharang sih? Ayam kurban ku onta buru-buru ini jumaahan. Ya apa kata cenah? Tos subuh. Tuh, kaduana cenah kurban ku sapi atau ku muli, katiluna kurban ku domba, kaopatna kurban ku hayam, kalimana kurban ku ayam, kagenapna kurban ku biit, katujuhna kurban ku biit. Dok apa imam itu tuh pembukuan teh, sabab malaikat kalau lebet bade ngupingkeun khutbah imam, kitu eta teh. Ada orang mohon yang ke jemaah. Subhanallah. Benar. Sok orang lagi ngaji jerit dia yang ngaji jerit dia. Kalau mas musim kori ke maca surat Watini ngaji jerit karena wal asri. Hari ini kita Watini. Ya, ke tong boro-boro nih Watini Pak. Maca eta wis sabihis ambil-ambilan ya. Wal akhiratu khairum wa deui wal akhiratu khairul laka minal ula aya we ngageujeun teh. Mata upami aya ayat nu kawas itu hati-hati kalau bak tumbukna. Sing hati-hati teh sing apik kitu nya tah. Ayeuna bade nerangkeun keur maca Fatihah. Sok aya nu ngaganggu ka urang teh keur maca Fatihah teh aya helai, aya batu, nya, aya sisideun tah, aya peura, kieu praktek fikihna ya bener. Urang keur maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pakai helai. Alhamdulillah. Balikan deui kalebah nu kaganggu wae teh bener panjang ponokna teh bener. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Begitu iya batu deui. Iya. Iya. Kumaha? Balikan deui. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada dibalikan ti mimiti atuh moal geus apa? Eta mah aya kudur. Ayeuna kaganggu ku sisideun cenah. Kaganggu ku sisideun. Usahakeun sisideun teh nyekeukna tuntung ayat usahakeun.
Bismillahirrahmanirrahim. Cekul. Alhamdulillah rabbil alamin. Cekul. Begitu ke salam golib teh, alhamdulillah salamat nyekeukna teh halaqah tuntung ayat bungana leuwih pakeun imaman gimana batur sorangan. Nah, jadi usahakeun nyekeukna teh bisa naon? Tuntung ayat ya go. Atau kun kabadungan ya. Ngan anu hese mah Pak, heula abdi aduh kumpulan luta. Teu kakak nikah imaman kudu mah menyerah we da urang teh heula. Nu heula mah hese Pak, bahaya eta teh. Sok leungit huruf sabare. Tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Leungit nuna leungit teh urang teh ya ari mamu mah teu ngupi nun amin jamak muma anu urang mah jujur jadi imam leungit aduh nuna gara-gara peurah ieu waladdallin leungit nuna teh ari imam mah amin tapi urang boga rasa leungit tuh balikan deui si imam teh balikan deui nya ngantong balik deui bisa amin 2 kali alaminan teh suratul ladzina engkau nonton teh, siapa kamu tarik teh jadi 2 kali amin lah. Kakaraun cina orang, amin jumaahan 2 kali. Tuh, ada simpin kan imam begini supaya beres. Malah saya ngajarkan Pak, kita tinggal ngajar teh lain anu diajaran mukul Pak, geus kolot oge aya ngaku sikut oge. Sok aya errorna. Kita ke imaman di kecamatan, imaman subuh. Dia make jeung nu nitah ka urang eta para ajengan teh. Modenan disangkana urang teh jelema teh bener. Batul mah disangka kitu we padahal mah pangbutuhna di imah teh. Teu kita jadi imam Pak. Mau kadang gitu paman para ajengan ngukul tuh. Ujung berjamaah subuh teh geuneunan teh waktu bupati nu ti heula geuning berjamaah subuhnya. Geus bupati teh leungit teh jeung berjamaah. Mudah-mudahan aya deui ayeuna amin. Kenapa tak kumaha hulu da hulu na potong mah kita imaman eta di Masjid Jami bari makmumna para ajengan ya para pemerintah eta simkuring keur matalan jakunnya Pak tengah-tengah error ngageter Pak. Alhamdulillah aya ilham ti Gusti Allah turun alhamdulillah si horeng teh babarin Pak ngalih dengan teh kumaha carana dipiteskeun we eta ngajengkuna tuh cager Pak. Alhamdulillah leungit bisa percaya malah so lain makan bisi itu bisikan imaman ngageter kita tadi tuh cager saha wae yo oke dan langsung kene ngageter minum ya kita kedai cager kakarang ngupingnya banyak alhamdulillah bersolat tamu bersolat sing biasa dan sing biasa akan itu sholat kan kurang oke hoyong siapa hoyong papa aduh kalau menjadi makmum biasa itu jadi makmum dia jadi makmum hari mama dipercepatnya dipercepat kunut oke kunut aduh kuat cenah hoyong panjatan mah Allahumma hdina fiman hadayat yang teh ani kekuatan apa Allahumma ighfir lana ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah jadi segitu oke. Kawas di Mekah kan dah kunut 5 meter rese. Urang mah kunut ngan kunut nah kunut kono. Naon sabatkeun kunut teh aya di mah aya ngalem aya salawat salam kitu cukup segitu oke. Terus salat di Masjidil Haram rakaat 2 Sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd. Leres teh. Tak kegitu ada berapa kunut teman. Allahumma ighfirli ya Rabbul wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alaihi wasallam. Cukup segitu oke. Kan kade wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam kade. Wala ajmain, lamun ajmain mah salamna anggar kudu sujud sahwi gitu.
tak wassalam gitu dina kuleun. Aduh dalam dibejakeun sadayana mangpa teh dina tepan teh. Jadi sing biasa. Eta cenah lamun kumaha lamun hayang kitu cenah. Begitu tas sujud teh aduh geus kuat. Hayang kitu teh naon digitukan di dempet teh kuat. Kitu we. Lamun dikitu pun mah kuriap gitu nya. Sing bisa gitu terus teh. Tamata pentingnya ngawas dirinya, Pak. Nggak ada kontrol. Contoh ya. Coba ibu urang disuguhan di hajat sirop barang keri urang prek pepes wajib bikin pasar di gelasna wajib sebab lamun cairna gratis lamun nalika pepes teh wajib bikin pasar gelas nama sanes gratis beda jeung meuli ari meuli mah meuli sirop mah dibayar ka cairna barang keri kitu pepes teu kawajiban eta teh kawajiban gantian gelasna ngan kudu dibayar naonana cairna lamun gratis cairna katempuhan gelasna nalika pepes teh lamun mah dibayar cairna dibeli pepes teh katempuhan ngan kudu dibayar naonana cairna pan eta teh fikih eta teh kada hartos laras eta teh para ibu sadayana contoh tentang para ibu terus apa ada pertanyaan para ibu ya. Apabila seorang istri pergi dari rumahnya tanpa azan izin suaminya atau istri tersebut tidak mau diajak pindah oleh suaminya atau istri tersebut tidak mau diajak sesuatu oleh suaminya, maka istri tersebut telah melakukan perbuatan tersebut di dalam istilah fikih disebut nusuz. Nanti nusuz di mana nusuz? Gugur napakah sang kiswa. Itu gugur napakahan. Gugur pun dipakahan sampai bagaimana? Ini tante berbicara kesaha. Asal di bagaimana? Diajak tina bagaimana? Diajak nyapa bagaimana? Dialap suka gugur lebih ke mana gugur nanti? Lebih ke ada yang dialap suka. Diajak dewe, dan dewe kewajiban dewe itu nganam pakahan, eta fikih disebutkan teh, eta teh diawaskan teh di pasantren, di madrasah, insya Allah teh gitu ibu. Aya ibu-ibu terus beres pengawasan teh sasarengehan Pak. Beureun arek nanyakeun kasih kuring teh isieun beureungan, ada kuana ibu batur we beureun. Bududul teh barali. Cenah aya taroskeun, naon ibu mah cenah upaminya ngolancingan teh sok baseuh cenah lancingan jero teh najis teu aang cenah ka baseuh teh ieu mah ngajawabna kumaha baseuh nah pas teh lamun baseuh teh mah ngesang cenah ngesang teh bagaimana teh ngesang pangamung ngesang kelek ngesang badan ieu teh najis terus teh nu najis mah eta mun kaluar tina jero rahimna istri keluar ketubuhan cairan-cairan keluar di jero rahim keluar teh najis sadayana kecuali mani ari mani mah kumaha suci gitu panjanganna mah kadinya cenah mani oge beunang kaantelan keur waktu ngaliwatna moal najis teh Allah mani teh suci we sok sanajan ngaliwat tadinya ada kemungkinan dina mani teh ada zat-zat yang bisa menghindari tina kanajisan ku sekelilingnya kitu we ngajawabna suci teh suci mani teh ari cidu suci teh suci rehak suci korong cileuk dina dongkeun ke wahadanya ari rehak cidu leho korong cileuk eta lain najis tapi barang geuleuh terus ulah dina dongkeun ari teu tuang makane Cik pada nanya, ari cidu iku halal teh cidu. Oh, jawab. Halal teh cidu yeun. Halal adi di jero keneh mah, tapi lamun di sini kampung mah. Aya cidu dina kampung jeung leho jeung leuhat. Haram we. Halal teh yeun. Haram naon elanna? Geuleuh.
kumaha di jero kene halal teu halal cidu caroge kaleueun ku bojo halal teu halal asal sakulah kahana asal sakulah kahana gitu ayo kahana jadi hakna kadua halal asal sakulah kahana ayo surat haram seperti ayo gilir putih gilirannya ruang putih diungi paliran ada harus dilakukan halal tuh memang sih jadi jero begitu dibuka sih putih jangan sama sahana mana itu makin jangan selalu sakala bukan mereka di sana dewe langsung halal tuh wah itu bikin teh cidu halal asal ulah barang-barang lego halal asal ulah barang halal asal ulah barang nah itulah ayo tadi awas di pasar gitu contoh ya pentingnya ya tahku sabab gitu lalu kurang boga salah di taramisan gak salah kita pun taramisan haram eta si salah kita ngajima kan jangan bojona sabab bakal nyebarkeun rahim dina jero sabab bakal nyebarkeun najis dina jero rahim istri sekali deui ese yang beri lamun urang boga salah di taramisan ya kupat kapit bukakeun pangka mobilna kupat kapit asikeun ka jero nyakakan dina calanan teh kolorna teh tah lamun urang ngagaduhan caroge haramisa haram eta si caroge teh ngajima ka bojona sabab bakal nyebarkeun najis dina rahim istri mata kalau kurang ngabogaan salah kita lagi sangkanya bapak mama sudah diwasup diajar atau kakaran kasihan gitu timbul dari kepiking teh angkat cenah madi oge najis madi wadi najis memedial batin cenah keluar madi kayaknya jadi lewatkeun eta biji deh bae kata pan madi wadi najis nu suci mah kur mani ngumpul bari ngajima keluar madi najis meureun konjuk aku kenging cenah nyebarkeun najis kumaha keluar madi meunang teu cenah dijima bojona kenging eta mah aya ujur eta mah dihampura naon sababna sabab lamun diwasu bisi teu gugah deui eta mah darurat tah subhanallah eta teh gigi gitu gigi orang mewali orang itu mah rame deui qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ari mupingkeun ka hati moal ka jangan ka hati mah geus teh sok amak-amakan teh ka hati untuk hati amak-amakan Pak Ustaz cenah karek nolol geus nyarekam yo ada pisan kek satu orang teh naon cek Ustaz mah ujug-ujug nyarekam sia bareng pas saya jeung pamajikan pas saya jeung pamajikan disadiakeun mimbar beunang di jalan ayeuna buat pake nyarekan eta teh aya dilampiaskeun gitu tah lamun ka hati kahara mustame teh tanya anu kahadian madina ngaji sok we nu haram-haramkeun moal mah masyarakat teh nu halal-halalkeun nu jadi dosa teh punten disimpulkeun aya cariosan anu matakeun dosa hapunten sadayana nu sok jadi dosa teh nu ku Allah teu dibiwarang disampaikeun dan dibejakeun urang kasinggung ngebatur dosa eta mah pasti ya dosa teh alhamdulillah rombongan calon pangandan pamangget para kasumping kalau yang berkah selamat segera cacanakanana angkari bungkul nanggung rebukul magemol aya nu mampu aya nu nangeuy bahkan aya nu nyelek budak sagala kasinggung teh ibu-ibu nyelek budak kasinggung dosa teh dosa kamu baliknya kita gitu teh pakai tinggal-tinggal aya nu nyelek budak sagala kasinggung tah eta nu badak teh dosana teh
ayo rampung hukum sampai lerama halal dihalalkan haram ya tiganya nah jangan bantu kasih oke tuh jadi dosa nunggu Allah itu diwanangkan disampaikan jangan dibejakan kasih bantu dosa awas tadi teh kumaha menepat serius itu ya oke alhamdulillah rombongan calon komandan pamakai teh ceul pisan curug canapna hari kadang masih cacahan iya masih curug canap baru dia lawan kuakok jadi tak eta di hampura ngan kudu tadi hampura aduh hampura tadi dari kabupaten kalangkah dibakeun curug canapna padahal seueur di hampura kan kudu tadi hampura kan para bapak sadayana yeuh 14 abad yang lalu Kanjeng Rasul ngadawukeun ieu saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha bakal datang cenah hiji zaman ya saya di zaman bakal datang zaman bukan cap zaman mah kudu Pak yang saya di ala nasi ahadun ku saurang eta mah tapi dia mah zaman saya di zamanun ala ummati bakal datang zaman umat kaula kumaha sikapna umat kaula teh yafiruna minal ulama wal fuqaha malalabur ngajarauhan teu ngararaji teu ngadegeutang ahli fikih teu ngada eta yafiruna minal ulama wal fuqaha jauhan ti ulama jeung ti ahli fikih teu ngararaji jarauh ti ulama jeung ti ahli fikih nah ku sabab geus teu ngararaji ti ulama jeung ti ahli fikih ngaraso we umat teh zalun mudilun nya sesatnya nyesakeun ka batur asa bener we manehna teh coba geuna aya dina medsos aya jelema anu ngaco geuningan nanyakeun ka ustad begitu nanyakeun teh ngajawabna teh salah nya kumaha benerkeunana ieu teh jelema teh masyaallah malaikat dicarekan ya aya nyarekan malaikat kita bahaya nyarekan malaikat teh mata murtad kok nyarekan malaikat nyarekan para rasul astagfirullahaladzim kau sumanehan pokoknya mah nu tolak di saya asup ka neraka ku saya dicopot bisa aya pendukungnya di itu ya saya di zamanun ala ummati bakal datang zaman kauman kaula yafiruna minal ulama ngajauhan ti ulama wal fuqaha jeung ahli bisa ngarangarayati geus teu kamarasih geus teu kamadrasah ieu mah Allah wakil eta saur kanjang sok mah gara-gara teu ngararaji teu kamadrasah payah dalihimullahu bisalati baliyatin maka Allah mere balai mere musibah mere siksa ketika berdoa bisalah si baliatin kutil balai di dunia keneh mana ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbih nu kahiji dileungitkeun kaberkahan tina usahana teh teu barokah naon ngaran barokah teh ziyadatul khair tamah-tamah kasayang ieu mah kalah tamah-tamah aweuna usahana teh tukang dagang kantung gede hutang tukang tani kantung gede daki pegawai negeri gaji gede hingga mati eta teh kusaha di barokah tadi Indonesia oke kekayaan negara Indonesia teh di barokah namun sababna lolobana harta kekayaan di Indonesia teh cicingna teh di para pejabat Pak tuh kudu ditaekeun pajak teu kudu copotan we dimimiti jadi presiden sok di presiden pertama ya da akun jeung gajina copot dikeluarkan presiden di para menteri para gubernur para bupati para camat terus zaman Jokowi oke dimimiti Jokowi menterina gubernurna copot pramono anu ayeuna harta kekayaanna sabar sih kamari 125 miliar Astagfirullahaladzim semoga itu gimana coba itu kudu ditaekeun pajak perjalanan ka Prabowo tinggal nyokotan beunghar teu palaruguh tah dagingna sabaraha pulang-pulangkeun deui syukur Indonesia kudu ditaekeun pajak subhanallah syukur negara Saudi dina minyak unggul
Coba negara ayo di Indonesia mah kabeh raya Indonesia teh. Baru nanti di dinya we ngagunukeun saya ngobalareun hati ningali. Obatnya kumaha kudu diperang-perang deui. Obatnya teh mun hayang obat. Nu kaduana ya lamun geus teu ngararaji. Wasaninya tuh yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah bakal ngutus saeta umat teh ku pamarentah darolim. Nah make darolim gabungan sia jarauh ka ulama jeung ka ahli fikih. Bungan sia tarang ngararaji tarang ka masjid nepikeun ka nu pupujan oge lieureun ngadaguan mereka berjamaah we. Tapi pikeun ganti eta mah pupujan. Biasa nama eling umat muslimin muslimah dan diganti kemudian eling umat eling utara sholat di angger ara sholat nuteng ngaji oke anggur tarang ngaji kayak tadi ganti ya kucing kuning ganti tah dokati nama nulang teh punten Pak wasal satu yakhrujuna minad dunya bil ghairi iman naudzubillah lamun jamin dengan haji rutinan ke tarolat ke masjid ke madrasah yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman haluan ti dunya teh teu mawa iman jeung Islam mautna suul khotimah naudzubillah musibah muka cida badagna aya 3 kahiji teu dihampura dosa kadua pecat iman pecat Islam katilu ibadah teu diterima ku Gusti Allah bentar-bentar ya contoh lah namun sababna ibu engke teh dina akhir hayat urang dina detik-detik akhir napas urang sok sieun diuji sok sieun digoda ku setan mudah-mudahan urang diraksa sadaya Allah dijaga ku malaikat punten ibu sanes pangkat urang ibu aya waliullah ngaranna Syekh Arabi ibu karena tepan ke di mana karena tepan waliullah ya bukan di mana teh eta mah sholat teh ke sholat ibu mah kayak gitu saja waliullah tuh kali sanes ibu ieu mah contoh Syekh Arabi ke sholat tapi betul kayak itu dulu begitu tos tetepan ditaros ku masyarakat mama ari mama tadi ke sholat ulang tu yang tayo cek eta Syekh Arabi katingali Syekh Fahrul Razi ayeuna teu sakarat digemrong ku setan supaya suul khotimah supaya pecat iman ku kaula ditayong di kajauhan alhamdulillah setan nyalaringkah salamet Syekh Fahrul Razi tinggal maut abus khotimah hampir-hampiran Pak aya ulama nu keur sakarat panganyebutkeun lah iblis maksa ajengan sebutkan Isa putra Allah cek ajengan ajengan sebutkan Siti Maryam itu hadimu Masya Allah lamun taufik hidayah tapi anu kieu we babari buburi satan ya sing kantik sing buri nyai keur sakarat teh mari keur sakarat sing burinya sing kantik eta iblis teh setan ngabisikeun kana ceulina teh kageun eta teh Allah Subhanahu wa taala ngan salamet teh kageun eta teh Allah Subhanahu wa taala nu sing bisa sing bade teh kageun cek eta balik maot teh heueuh eta teh Allah hareus maot murtad hayta kene gara-gara teh ngaji teh maot aku mah suul khotimah dina neraka mah langgeng moal dijalin deui saterusna tidak sakitnya bukan sakit tapi yang saya tauhid mah begitu ningali nu sing burinya isi barasan teh tekadkeun eta teh Allah la ilaha illallah la ilaha illallah mustahil Allah makawas itu sabu urang geus ngeuning teh pan ayeuna mah jelema teh gagabah nyarita teh kalau dulu tak bisa zaman makawas ieu pokoknya bagi Allah mah segala sesuatu dunia tidak ada yang mustahil. Bagi Allah mah tidak ada yang mustahil segala sesuatu. Cuksaha maka jeung aya nu mustahil, barang geus apa? Aya nu wajib di Allah, aya nu mustahil
di Allah aya nuhun di Allah eta jelema eta cungurna dina medsos sangeunah awe pokoknya bagi Allah mah tidak ada yang mustahil bagi Allah segala sesuatu pun juga astagfirullahaladzim mereka nyarikan kawas itu kekini orang menyari kawas itu supaya disebut pokoknya lah puas-puasin aja hidup cuma satu kali cecah hidup cuma satu kali 2 kali kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat mantap kedah ngaos eta pentingna teh Pak punten-punten ya aya santri budal diniat 5 menit deui sajam setengah 5 menit deui pesawat 5 menit deui Bu budal diniat teh disebut teh wali kutub budal diniat diulang ke santrina santri mama cenah keur engkak-engkakan sakarat disuhunkeun mama kasumpianana repot pisan teh sakaratul maut teh nyanak kitu eta budal diniat teh ngalayat Pak dipamacakeun Quran dipamacakeun surat Yasin wal Qur'anil Hakim innaka lamina mursalin sanaraoskeun kadek jadi nu ngawas Yasin dina caket anu maot teh sanaraoskeun ka kupingna numpang saena Yasin wal Qur'anil Hakim innaka lamina mursalin tenang ulah Yasin digomong saya rek maot teh pacriwut da maca Yasin teh balik takbir eta mah begitu dipamacakeun Yasin ku mama ku jalmian mama tong dipamacakeun Quran da abdi mah geus teu dimankeun deui geus teu percaya deui kana Quran teh geus surubaron astagfirullahaladzim eta budak murtad nya ku mama ku jalmian teh dikira la ilaha illallah la ilaha mama da moal dikir da abdi mah geus teu dimankeun astagfirullahaladzim budak geus murtad karena maut suul khotimah teh nyanak iman teh nyanak Islam naudzubillah eta mama ku jalmian Pak nangis terus-terusan Pak lu poe cerita ge nyun cerita santri sorangan teu keluar kecuali rek berjamaah rek ngaji nu ngaran mari di kamar teh asup ka kamar udah bubuk ceuri nah barang 40 dinten teh Pak nangisna eta Syekh Budal Diniat di kamar ngimpeh eta budak santri teh di barogod kur rek dialungkeun kana neraka jadi eta budak santri teh ibadah ujang kunaon ujang teh make jeung celaka sagala nepikeun ka maot suul khotimah ngajawab ke si ujang teh dina ibadah teh mama abdi teh teu nurut ka guru abdi teh cenah keur di dunia teh sok ngalakukeun til kasalahan nu matak abdi murtad teh nu matak abdi pecat imah teh til kasalahan naon kasalahan anjeun kahiji cenah abdi teh sok hasud sirik ningali batur maju teh batur nyieun imah amak batur meuli mobil geuning batur nikah deui paeh maneh nyari hate nyari batur bagja teh kuduna mangiring-iring hasud cenah nu kadua mah abdi teh sok ngadukeun lamun awal garut teh dunianya terasa hampa kudu aya we garut teh sok cenah diadukeun tetangga jeung tetangga guru jeung murid partai jeung partainya diadukeun resep cenah ieu ngadukeun beunjeuh geunyan nepi ke tedekeun diadu dipalek heula sekalian ngadukeun hayang tah abdi teh sudah adu cenah nu katiluna mah dosa abdi teh abdi teh ngalaksanakeun perintah dokter ceuk dokter lamun hayang awet muda mah ngadahar we cenah anggur kolesterol alkohol sabulan sakali sabotol cenah dilaksanakeun ku abdi teh cenah sabulan sakali kita ngekek botol eta si barejeun matak suhul khotimah naudzubillah min dari cekap we waktos 1,5 jam mudah-mudahan ibadah kurang ketika kurang pelatihan kurang ditaati Gusti Allah maka kurang sasarannya maca sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
hadiyal hasanati ya Rafi'ad darajati kafiran liyahunumma waghfir 'anni sayyi'ati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta ghaffarul khataaya wa dhunubil mubiqati anta sattarul masawi wa muqimul ma'tharati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimun sirri wa akhfa mustajibu da'wati rabbi farhamna jami'an min jami'il salihati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa salatullahi adaka risuduri Ahmad Hadi Muhammad sahiban wajhil muniri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan berkah masa sholat itu dalam disehatkan, mudah usaha dihasilkan, berkati kurangi saleh, berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal. Hatur nuhun karena kurang besarnya hapunten tina samudaya di kabupaten Ampun Paralun kadang saya simpuli salah di kepatahan pakai saja ya mah bahan mapi barangan lainnya. Mudah-mudahan sadayana dihampura dosa Allah Subhanahu wa taala. Mampus maul Fatimah anak iman. Hatur nuhun sakali wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.